Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah eta kulhu. Nah ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat. Kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia mah jubeu bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna. Bentak siapkeun tasbihna. Asal peting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung maca kulhu datang ke subuh. Ingat amanat maca kulhu 200. Ku iman ka Kangjeng Nabi sanajan peting bari tiris jam 12 kurang saparapat masih kedah diu. Iya tanda iman, tanda cinta. Lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi ditadiuk di dieu jeung moal daek. Moal daek ieu tanda iman, mentak geus pol ieu iman. Kulantaran geus pol, lamun paeh ieu kuari ka surga. Maksudna lain amin mun urang paeh babarengan daek ka surga. Daek di kuari bagieu dibere umur 5 tahun deui tapi can karuhan ka sorgana jeung kuari mun paeh ka sorga daekan kuari teh daekan ke jiwa teh saya ngajawabna dek daun tuh panjang-panjang umur maksudna hayang naon tuh kan Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia. Wow. Cek Gusti Allah laulaka lama khalaqatul aflak. Lamun teu aya anjeun Muhammad, lamun teu aya anjeun Muhammad kula moal nyieun jagat raya. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang. Mun eueuh Haji Rusdi moal aya Bijam Sinah. Bijam Sinah. Tah ieu kusabab aya Kangjeng Nabi, ayalah langit, ayalah bumi, ayalah urang. Nu paling indah aya sorga jeung aya neraka. Justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira wa da'iyan ilallah biidni wa sirajan munira. Bo mantep. Teu wauh jeung Kangjeng Nabi na jarakna ge jauh ke Madinah. Teu wauh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi mah mulya urang mah hina. Tapi sinar Kangjeng Nabi ya Allah, ieu nyorot ieu ka lembur ieu. Ieu kasorot, Masya Allah. Cek kula ieu karasep ieu. Karasep ieu garelis. Malam ieu beus balik mah jarore deui. Jarore ieu sabab ieu bakal sorot ku sinar Kangjeng Nabi malam ieu jadi geulis. Tadi kita ditanya awe dangtung di ditu cak jerus gelis amat. Asli mah jore di. Lantaran kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jadi gelis. Nah malam iya beungeut ieu sebenarnya mah beungeut asli apa lain sih. Di kadang karucem kieu ieu bangsa beungeut kredit ka jeung kumaha. Tah ieu. Ya, tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kan tadi dibaca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahus sudur. Anta syamsun Gusti anjeun teh wahai Muhammad bagaikan matahari pohara. Anta badrun bagaikan bulan. Kangjeng Nabi na secara zahir geus teu aya
tapi sinar Kangjeng Nabi na nyorot ka dieu. Jadi cararaan caang ku lampu, caang ku iman, caang kadeuleuh lah jelema sinar Kangjeng Nabi mah ulah sambarangan, gagah bedas. Da ieu teh urang berkat sinar Kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna, nyorot ka dada urang diuk simpul mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkeun ke alam dunia dibawa ku malaikat. Malaikat teh mawa Kangjeng Nabi diais ku malaikat, dibawa ibasri ke maghrib, dibejakeun hadza malihul kaun, hadza Muhammadu, ialah Muhammad anu jadi keistimewaan, anu jadi keindahan, anu jadi harapan manusia. Eta teh ku malaikat dibawa, ternyata orang malaikat eta mampir di lebur ieu. Baheula teh mampir di dieu malaikat, dibejakeun, hei Haji Jamsinah, bijam sina jadi haji tancan encan bijam sina ye hadza malihul kaun wa hadza Muhammadu. Diterima ku urang di alhamdulillah. Ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dieu kuari karasakan ku urang, masya Allah. Ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakicep malaikat tibasri ka maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun, ieu teh hadza Muhammadu. Boga kaistimewaan Kangjeng Nabi teh diturunkeun ke alam dunia neuk ngaroba sesembahan. Nu tatadina sesembahan teh ka batu, tatadina sesembahan teh ka kayu, tatadina sesembahan teh ka makhluk, tatadina sesembahan teh kana material. Nah, dirobah ku Kangjeng Nabi. Sesembahan anu asli mah khaliqus samawati wal ard, pangeran nu nyiptakeun langit jeung bumi. Dirobah ku Kangjeng Nabi. Atuh ngarobah sesembahan teh teu sambarangan. Abu Jahal tereaksi dek ngabunuh Kangjeng Nabi. Kafirin musyrikin teh senang sesembahanana dirobah lantaran cek manehanana ieu pangeran sakieu buadena ge hararese bae. Komun pangeran teh kadeuleu, pangeran teh ieu Uza, ieu Lata, ieu Manat, bulede pangeran teh ieu ribut bae di alam dunia. Pas ini politik, pas ini ekonomi, pas ini budaya, pas ini jeung tek-tek bengek sakieu ge pangeran teh gede komo pangeran Muhammad teh kadeuleu. Eta boga pikiran teh kos karar itu, masya Allah. Tapi di Cilongok mah geus teu boga pikiran kos kitu, iman. Iyalah hebatna urang. Langsung iman bae. Allah Maha Pencipta langit bumi serta eusina. Urang teh kudu hese-hese iman. Kanjeng Nabi teh diangkat jadi rasul, utusan Allah, Nabi nu diangkat jadi Rasulullah. Urang mah teh hese deui iman. Mata lamun di akhirat teh ka surga mah nya. Ka surga urang lantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah Kangjeng Nabi dakwah di zaman Kangjeng tepikeun ka ayeuna teu eureun-eureun, dilanjut ku para sahabat, ku para tabiin, ku atbat tabiin, dilanjut ku para ulama-ulama. Alhamdulillah tepi ka ayeuna. Mantak sing hade iman urang ka Kangjeng Nabi, sing hade pelakeun di jero hate, bukakeun hatena teh mun aya peso mah sesuaikeun heula ya. Jeung iman asupkeun ka dieu teh, ka tutupkeun deui. Mun kan mantep. Jadi ulah pudar iman teh di jero ieu. Ya Allah ya Rabbi. Nah,
Ieu Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia jadi rasul, diangkat ku Gusti Allah ngabogaan mukjizat anu nomor kahiji nama Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik. Atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah. Yasin we Yasin. Lain jelema sambarangan. Udah jadi Kiai Yasin mah panjang teuing, tabarok ge cenah panjang teuing Kiai teh mah. Amaya tasaalun eta deui cenah carang. Geus batu sabihis. Sabihis ge cenah panjang teuing kieu. Ieu mah udah nu talar rasana ieu. Talar. Nah, ieu beta kulhu. Dah, ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat. Kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia maju bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna. Bentak siapkeun tasbihna. Asal penting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung maca kulhu datang ka subuh. Ngomong doang ieu. Ngomong doang ya, menang 3 aya bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah bantak oleh-olehna urang malam ieu ye nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000. Catet sapeting misalnya menang 50 catat di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 tuh asana jangka paeh mah teu anggeus ieu mah 200.000 haram ka neraka ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas. Itu mah gara reheng kabeh. Anu sejen mah gara reheng. Haji Rusdi mah basa we di jadinya mah di neraka ge nasbeh bae. Kieu belain amin heuh. Di neraka ge nasbeh. Tiis ditaranya ku di kunaon sih bisa jadi tiis ge. Berkat di dunia maca kulhu 200.000. Jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000. Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 geus ulah salat ulah naon kulhu bae itu salah goblok. Tetep salat dan baca kulhu 200.000. Nah kuari diniatan di jero hatena oh deuk maca kulhu 200.000 tulis tadi lawang Cilongok ge loba tulisan-tulisan kan hutang. Tulisan hutang. Iya buat tulisan maca kulhu ya Allah ya Rabbi mantep. Guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun Bismillahirrahmanirrahim cak pamajikan ke haji ke mana sih teh soran tadi mah aya soran baru kieu waduh budak mabok kulhu ya teu kuat beda lamun urang nonton TV kieu bisa penting kuat tapi lamun urang maca kulhu ya maca kulhu 3 4 5 ieu kos aya aibonan we mata hei beda maca kulhu sebab lawan dumantek teu kuat naon kulhu teh wahyu diturunkeunna ge teu sambarangan dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan nginungna sambarangan teu kuat jadi deukna heuai
Terus orang siap kuari mah lamun maca kulhu, terutama bapak-bapak kopi. Kopi gitu. Besi kopina kurang loba saember. Maksudnya kiai saember mah lamun diinum ku urang segelas-segelas eta mah biasa lantaran ieu mah tunduhna rosa, hulu diasupkeun tadi kan. Mal tunduh tah mah jadi uang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman, tapi kadenge ku Kristen, kadenge ku Yahudi benci. Urang mah nyaritakeun Kangjeng Nabi, Masya Allah, wulidal habibu wa khadduhu mutawarridun, dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi, wa khadduhu mutawarridun, hartina percis kos kembang mawar. Kumaha kembang mawar? Kembang mawar teh putih tapi aya beureum, disebut beureum tapi aya putihan. Masya Allah, etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar. Khadduhu mutawarridun, dideulina gersep, mantak awewe kuari nurutan, dimiti dibersihan heula, terus dibersihan aja make hideung heula, bola aju ka dina terus ke mulai di beureum-beureuman gitu. Aja loba teuing beureumna kos tutas ditinju ku Muhammad Ali. Tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi. Ya Allah, wan nuru min wajanatihi, ya tahu cahayana anu luar biasa. Ilah kelahiran Kangjeng Nabi. Mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wa nuru min wajanatihi yatawaqqadu. Terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae tah. Kana mujizu Yusufin ikomisihi. Itu udah naon? Nu talar imah budak dibawa ge. Allah Allahizal mauludu minhu azyadu. Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizat-mujizatan. Mun dicaritakeun mujizat-mujizat Kangjeng Nabi urang bakal tercengang. Ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep. Kasep. Loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh. Gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager. Di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusdi gering. Tibalik. Ieu adalah Kangjeng Nabi Yusuf teh cager. Kahebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui ku urang kabehan. Untung aya irungan ge urang. Untung aya halisan ge urang. Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan. Semua ayat dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna, tapi kasepna membawa fitnah. Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai. Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna. Geus dibunuh padahal mah henteu. Diangkat di sumur, dibalangkeun ka sumur, dijual jadi abid. Geus kitu terus dibeli di kerajaan, dipakai kahayang deui ku Siti saha Zulekha. Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kasep. Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh cageut. Kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon. Gering tenang, nu gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager, kasepna lain lalagaan, seubeuh beuteung neuleuh nu kasep. Pokos urang neuleuh nu geulis,
gering panas neuleuh nu geulis cager. Covid neuleuh nu geulis cager. Cager. Tapi lamun urang cager neuleuh hajeru si Covid. Dibalik. Iya beda penyakit anyar-anyaran. Iklah Kanjeng Nabi Yusuf. Ieu mah keur carita kieu we. Nyencerikan Kanjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam cerik teureun-eureun datang ka penglihatanana pudar teu neuleuh. Masya Allah. Panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kanjeng Nabi Yusuf. Begitu Kanjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, kelaparan kan di negara mamana, nuboga gandrung korma kageteun sebab cek kakak nama Kanjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja. Geus kieu we titip bayinya moal waka bisa manggihan bapak. Kuari mah ieu be baju komis dibulen bawa ka abah ka ditu. Di jalan kene masih jauh ka imah Kanjeng Nabi Yakub geus kieu bae sesegitan Yusuf geus kaambeut cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan kene. Sesengitan Yusuf geus kaambeut beuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kanjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu menta hampura ka bapakna barang menta hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna baju komis Yusuf langsung dibuka dikadiekeun baju gamisna set brai bentak mukjizat Kanjeng Nabi Yusuf komisna bisa ngabentakeun jelema nu buta di Cilongok aya tanu cager di pakaian sorban kah jerus di buta tetap dibalik tuh mah. Masya Allah. Nah iyalah inkana mujizu Yusufin bikomisi lamun memang mujizat Kanjeng Nabi Yusuf kok komisna Masya Allah tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kanjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Urang nyaritakeun mukjizat Kanjeng Nabi ya Allah ya Rabbi. Pohara di antarana ye Raja Habib ngiriman hadiah tiaman dipuatkeun kana onta diiring ku penggawa-penggawan datang ke Mekah kapanggih jeung anak buah Abu Jahal. Cik anak buah Abu Jahal ieu rombongan ti mana? Yaman. Rombongan ti Yaman ti mana? Ti kerajaan Raja Habib. Ieu mawa naon? Mawa hadiah. Jang saha ieu? Jang Muhammad Rasulullah. Hei, di Mekah mah nu tenar we lain Muhammad. Ye, bos kula. Saha? Abu Jahal. Geus ieu bilukeun bae bilukeun ulah jang Muhammad jang Abu Jahal bae. Ih, kula mah dititah lagi ieu teh tuh ti ditu teh jang Muhammad teu bisa. Mekah mah nu ngageugeuh Mekah, kepala suku Mekah Abu Jahal. Bilukeun jang Abu Jahal bae. Teu bisa cek beuna ieu mah jang Muhammad bae, ribut. Sageuna ribut, Abu Jahal dipanggil. Abu Jahal ngomong, "Ieu di mana?" Di Yaman. Ti saha? Kiriman Raja Habib. Jang saha? Jang Muhammad. Ye. Ieu ngaranna Abu Jahal nu ngageugeuh Mekah. Enggeus ieu mah jang kula teu bisa. Cek anu ngirim, cek nu dikiriman tetep ieu mah jang Muhammad bae. Ayeuna ribut, sanggeus teh ribut utusan Kangjeng Nabi datang ka dinya. Kuari mah kieu bae. Cek Kangjeng Nabi ulah hese-hese isuk urang kumpul kabeh engke urang tanya onta lamun eta onta ngomong na jang Abu Jahal los jang Abu Jahal tapi lamun eta onta ngomong jang Muhammad berarti jang kula siap dah Abu Jahal siap isuk urang kumpul hadiran ku seluruh Arab seluruh orang Arab
jadilah isuk teh kira-kira bangsa jam 8 ieu teh dek nanya onta. Boh eta Abu Jahal langsung begitu boga perjanjian gitu langsung datang ke pangeran. Pangeran lata wayahna tuh kuari mah ulah cicing bae ngomong. Ngomong, ye ulah ngisin-ngisin Abu Jahal. Coba tuh mere penerangan isuk onta. Mun ditanya kukula supaya bisa ngomong. Wah, pangeran lata pindah deui nyana uza. Kula nyembah ka maneh teh ieu teh geus sabaraha tahu. Haju diminyakan bae teu eureun-eureun. Malah mah make purupuyan. Segala rupa. Heeh. Ieu geus hayang kue bolu-bolu nu mana ge kan dibikeun. Wayahna isuk mun kula nanya onta, wayahna coba onta supaya ngomong. Pindah deui nyana manat. Ieu pangeran nu tilu nu mana bae atuh coba. Ulah cara ricing bae atuh cakiana. Ih, ku aing disembah sia cicing bae. Aya nu ngintip goblok da Abu Jahal. Kono nyerekanan pangeran. Jadi Abu Jahal teh minta perlindungan ke pangeranana. Guys, isuk benar-benar kumpul. Di hadiran ku ribuan manusia. Pihak Kangjeng Nabi jeung pihak Abu Jahal. Langsung Abu Jahal dipanggil. Coba Abu Jahal onta supaya ngomong nu jelas. Ieu ti kiriman ti mana ki kiriman ti mana jeung jang saha. Coba. Abu Jahal langsung ka hareup. Onta kunyana diusapa. Onta dedeh teuing nya. Coba maneh ngomong. Sabenerna maneh ieu dikiriman ku Raja Habib teh jang saha? Jang Abu Jahal apa jang Muhammad? Onta kigan. Cak Abu Jahal teh. Coba ngomong ulah hohohan. Ngomong atuh ngomong cakena teh diusapan deui ku Abu Jahal. Wayahna coba ngomong. Maneh teh ieu teh dipuatan hadiah sakieu lobana jang Muhammad apa jang Abu Jahal sih? Ieu Abu Jahal ieu. Ieu teh tokoh Mekah. Ieu teh kepala suku Mekah. Wayahna coba ngomong. Coba ngomong di hadiran ku kabehan teh nu ngaromong kieu bae ngomong moal di onta ngomong moal di onta. Besi ngomong doang. Eta onta ulah hohohan ngomong. Terus we diusapan deui di jam 8 datang ke jam 12. Tetep bae malah ke jam 12 mah hampir diseruduk. Abu Jahal hampir diseruduk. Wah. Gas Abu Jahal gas. Bahaya ieu mah. Onta marah ya onta marah. Guys, kuari bagian Muhammad. Abu Jahal geus kasangan isin luar biasa. Bagian Muhammad Kangjeng Nabi ka hareup. Onta kulan. Cak kabehan teh geus bisa kulan. Ieu maneh ieu titah ka dieu ku saha? Ku Raja Habib ti mana? Yaman. Maksudna ieu babawaan teh naon? Ieu hadiah. Hadiah jang saha? Jang anjeun wahai Muhammad Rasulullah. Ngomong onta. Onta ngomong, Masya Allah Karim. Warak jelema kabeh kaget lantaran Kangjeng Nabi bisa ngomong jeung onta, ngobrol jeung onta. Haji Rusdi mah awewe ge ditanya terekeun ngomong. Eta kurang hadiah puji eta. Hadiah maka ini roa itu ada asar. Atuh jangan onta danya awewe teh dek ngomong ka onta. Pernah nyana ngomong ngajakan ngobrol ka ucing digegel. Nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Eueuh jalan datangkan teh iman ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi ti mimiti dilahirkeunana ge boga kaindahan anu luar biasa. Di antarana wajahna berseri-seri, sinarna nembus kaluhur katingali ku balerea. Aya sinar naon sih ieu? Aya sinar naon sih padahal mah Kangjeng Nabi dilahirkeun sinarna mencuat ka luhur. Aju mujizat-mujizat di antarana tadi onta bisa diajak ngobrol. Iyalah in kana mujizu Yusufin bikomisi lamun bae
mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf dengan komisna bisa nyagerkeun mata nu ngaran bapakna. Tallahi demi Allah zal mauludi ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad minhu azyadu leuwih tibatan eta. Dibawa ku Kangjeng Nabi hadiah teh. Sageus dibawa ditinggali ku Kangjeng Nabi, Masya Allah, ternyata emas segede kieu lain hiji 40 segede kieu. Di samping emas perak deh. Dibawa ku Kangjeng Nabi ka Jabal Abi Kubais. Ku Kangjeng Nabi diburusutkeun da emas. Gitu kene sutra-sutrana. Cek Kangjeng Nabi, wahai emas, wahai perak, wahai pakaian-pakaian sutra, anjeun teh dikirimkeun ti Yaman jang kaula. Kula nampak bunga ku ayan hadiah, tapi kula teu ngabutuhkeun karena emas, perak jeung pakaian kos kieu. Ku ayana sakitu, ieu mah lain jang pakaian dunia, engke ieu mah di sorga. Maka wayahna wahai emas, wahai perak, wahai sutra, maneh saat ieu keneh berubahlah menjadi kesik-kesik jeung pasir-pasir. Harita keneh prak menjadi pasir. Lamun kanyawan ku Haji Rusdi, ya atuh naonan. Pugu urang mah kesik hayang jadi emas. Ya Allah ya Rabbi, ieu kunaon emas jadi kesik. Teu hayangin Kangjeng Nabi mah. Lantaran emas mah engke di sorga mah urang ye. Lawangna emas, cekelna emas, kursi emas, segala rupa emas. Kuari mah aya kan di dieu ge emas tono. Tah mah urang Brebes tah mah. Tah ieu lah di sorga engke. Mantak di dunia ulah hayang mewah-mewah. Engke di sorga urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, hayang naon engke di sorga. Sorga geus deukeut. Sorga teh geus deukeut di hareupeun urang. Kanyahoan sorga geus deukeut, tanyakeun ka RT Jiman. Paeh heula. Tanyakeun ka RK Patin. Nyana mah geus datang. Deukeut. Sorga teh deukeut di hareupeun urang. Asal dicabut nyawa, urang geus ka sorga. Urang mana meureun. Urang mana meureun belajar ya. Ya sia mah bagian ka ditu kanu kaencapan. Tah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, eueuh jalan jang teu iman ka Kangjeng Nabi lantaran Al-Qur'an geus ngajelaskeun eta lah mukjizat. Al-Qur'an geus ngajelaskeun, Bukhari geus ngajelaskeun, Muslim geus ngajelaskeun berbagai mukjizat. Ke iraha deui kula jaritakeun mukjizat tadi nama kan ieuran cenah muludan teh endek naon ngaranna berseri lantaran kula kurang sehat atuh kurang sehat jadi penggal jadi tengah ya bagian salah sahiji mukjizat geus jelas mukjizat Kangjeng Nabi teh di antarana bulan belah dua tarurun maca syahadat kemudian tangkal korma lempang ka hareup maca syahadat balik deui deuk kurang kumaha deui Masya Allah karim ieu kuari ya urang diuk di dieu ieu lamun lain mukjizat Kangjeng Nabi moal bisa hayang nyaho mukjizat ieu tah urang ieu tuh kuari teh keur ngarasakeun mukjizat begitu Kangjeng Nabi lahir ya Allah ya Rabbi jukut jararadi korma ngadadak buahan diala teu beak-beak bubuahan aya eta Kangjeng Nabi lahir urang merayakeun bae tuh cau sok bade naon tuh ieu ngarayakeun sakigi ngarayakeun doang komo lahirna Kangjeng Nabi terus geus kieu bae cau nu mana ini berkat tuh kan kelahiran Kangjeng Nabi dirayakeun dalam bae setara rimbul Masya Allah karim. Nah iyalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget lamun di Prancis kuari keur dihina Kangjeng Nabi melalui film-film kartun. Henteu aneh emang Kangjeng Nabi mah tiba heula kos kitu moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina kiai moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina wali moal kanyahoan walina lamun eueuh nu mencaci maki lamun wali kanyahoan gedena setelah dicaci maki dicaci dimaki dicarekan tetep bae nyana maka Allah moal bendueun wali mah kanu nyaci maki
geus riweuheun jelema anu nyengsirikeun ka wali, geus riweuheun jelema anu mencaci maki, mangga bae disabodokeun, malah dibageran kara kanyahoan luhurna jelema. Kiai kitu keneh. Mantak lamun aya jadi kiai kakarake jadi kiai doang, haju dihina, begitu dihina goblok beureun. Teu lain kiai mun tolol mun lain kiai teh mah kos kitu mah jawara. Mantak kaji umen nyaho jadi kiai nyaho henteu sebenarnya. Nah, lamun dihina cicing jadi kiai mah tenang, ulah ngalawan keur dicoba ku Gusti Allah. Sebab naon Kangjeng Nabi na baheula nu ngaran diciduhan mah geus sering, nu ngaran diomongkeun mah geus sering, dihina Kangjeng Nabi geus sering. Lamun Kangjeng Nabi na kos kitu atuh penerus Kangjeng Nabi ge moal teu kitu. Mantak moal aya jelema luhur tanpa dihina heula, hina heula. Geus urang lamun hayang jadi jelema luhur dihina, malah menta panghinakeun atuh aing. Atuh ulah kos kitu mah. Tah kos kitu mah ngaranna blow on. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah Kangjeng Nabi urang nu geus dicaci dimaki tegar bae, biasa bae. Henteu bendu kanu nyaci kanu makina. Di antara akhlak Kangjeng Nabi seperti eta sebab Kangjeng Nabi teh diutus ke alam dunia, ieu teh dek nyebarkeun akhlakul karimah. Urang sebagai umatna turutan Kangjeng Nabi, ulah wakaku tatangga, ulah wakaku batur, urang saimah bae pasti pamajikan urang nyarekan ka urang kan. Tah urang lamun dicarekan ku pamajikan, geus urang ingat ka Kangjeng Nabi bae. Geus carekan urang, siap. Dagang henteu, naon henteu, kopi malulu, lockdown malulu. Dahar hayang ngojeng henteu. Carekan kan urang Cilongok makan bahasana kos kitu tah. Lain Cilongok ieu Cilongok gandu. Cilongok mah lain kitu. Cilongok lain Cilongok mah sopan. Di dieu mah di lembur ieu mah saropan. Bahasana ge masyaallah, urang dicarekan asa dinyanyian bae. Kakak ulah kitu atuh tah geunaheun. Kos urang Karawang mah teh mah. Tah lamun dicarekan ku pamajikan ulah ngomong cicing. Cicing we geus. Ingat ka Kangjeng Nabi lah, Kangjeng Nabi ge dicarekan cicing bae. Ke pamajikan akan teu betah. Datang ka cicing bae sia. Ceknya nih lain awewe meureun juri gimana cicing dicarekan ku kumaha ge ulah malah naon engke gejana ge keseleun sorangan. Tah ieu akhlak Kangjeng Nabi, wa inna ma bi'us buaitu li utammima makarimal akhlak. Terapkeun heula di imah tangga. Salaki ka pamajikan kudu make akhlak, pamajikan ka salaki make akhlak. Kan geunah. Komo lamun pamajikanana haju bisa diajak bareng ibadah. Wah, geus nikmat jasa. Kurang hudang jam 1 atau jam 2. Pamajikanna dihudangkeun neng. Nah, deuk tahajud teh moal. Oh heuh nya, tahajud bareng ka tahajud ka. Oh, mandi bareng, ngala wudu bareng. Oh, kakak jadi imam neng jadi bandel. Nah, Allahu Akbar. Geunaheun berjamaah jeung pamajikan. Ngomong mah dibuktiin mana tuh teta mantak ke sing hade di orang boga pemajikan teh bisa diajak berjamaah ulah masing-masing masing-masing pemajikan di luhur kan dihandap mal beres sama Allahu Akbar. Pemajikan kan sok nyingsat nama tuh pemajikan didinya baru sok kongkong mah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu mah kan sakadar nyaritakeun salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta. Engke aya deui bisa ngobrol jeung maung. Engke aya deui bisa ngobrol jeung berbagai hewan. Engke aya deui bisa ngobrol jeung batu. Engke aya deui bisa ngobrol jeung tatangkalan. Endek kumaha teu iman mantak. Ulah kaget lamun di Prancis kuari dihina Kangjeng Nabi. Justru kuali di Prancis ribuan jelema asup Islam. Kewalahan di Prancis presiden lagi. Lantaran setelah ayeuna dicaci, dimaki, dihina di berbagai sekolah di universitas, ternyata oreganan murid-muridna malah asup Islam. Sabaraha pemain bola nu asup Islam, sabaraha kitu ngaranna penyanyi nu asup Islam, sabaraha budayawan nu asup Islam, ayeuna ambalayah di Perancis mantak
Presiden Prancis kuari cicing bae aneh cek manehna makin dicaci ngaran Muhammad makin loba nu asup Islam. Aya aturan asup Islam maca syahadat teh sakali 500 urang. Asup Islam rombongan. Masya Allah karim. Gitu kene di Moskow. Gara-gara seseorang wanita anu make jilbab kemudian diasupkan ke penjara. Disidang deui, tembak. Masya Allah. Sebab etalah di Moskow kuari loba nu asup Islam. Ih, begitu di deuleu orang Perancis kan marancung irungna. Umur 17, 18, 20 tahun ngareke jilbab kadi rapi asa hayang ka Perancis. Oh maksudnya lain naon. Eta bedek survei gitu kan itu. Atuh kumaha rancung resep gitu tah. Ya Allah ya Rabbi. Ningali di Moskow di sarua. Di Soviet marancung arasup Islam. Masya Allah karim. Bahkan aya penyanyi di Amerika Shirley eta teh kapan 3 tahun nyana teh silem kabar berita begitu muncul ayeuna ya Allah di publik nyana maca Quran didengekeun ku kabar rapih maca Quran encan kawin deh umurnya kakarak 23 tahun besi hayang ka ditu ke Amerika ngan geus dijamin moal daekeun. Orang kerja kita seputar dua asup Islam, Masya Allah ya. Nah iyalah naon eta hidayah datang sinar Kangjeng Nabi terus-terusan ulah disangka teh hihiberan kuari Kangjeng Nabi teh cek bahasa sompral nama ieu teh kuari teh urang teh dihadiran ku Kangjeng Nabi di deuleu ku Kangjeng Nabi aya nu nyebut-nyebut ngaran aing cek Kangjeng Nabi ieu di Cilongok coba barang di deuleu oh kadeuleu tuh Haji Adang tuh Rajib tuh tos tadi tadi Rajib wah kadenge salemur Cilongok kabeh atuh Masya Allah 2 menit deui pegat asan eta geus bisa mal narik kurode. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sambil hiburan ku cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu mah ala kadar hiji takziah ka RT Jiman nomor kaduana urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa dibalikeun nomor kahiji nama maulidan nomor kadua nama takziah sakitu bae ala kadar bari heureuyan ge ke urang lanjut deui mun sehat kula malam naon malam Senin nya urang lanjut ke nyaritakeun mukjizat nu leuwih hebat deui aya hiji awewe bakalna ieu mukjizatna eta awewe teh gering Masya Allah datang ka leutik awakna. Nah, engke geus diobat tadanon ge teh cager kene bae ke bakal dilanjut di ditu. Ieu rame hujanna. Gitulah para jamaahnya dicukupkeun sakieu urang ngadoa. Geus cukupkeun sakieu. Aya keneh teh lain maksudna acarana. Eueuh, doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat amanat maca kulhu 200. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim utawi kilahiki ku pasal siji tajibu bil qatli kafarat wajib galawan sebab mata ini apa kafarah wa in kana qatilu sabiyat dan senajan pawangkang mata ini iku bocah cilik wa majnudan lan nongkang edan
wa abdan lan kaula wa zimian lan kafir zimi wa amidan lan kang sangaja wa mughtian lan kang kaluluputan wa mutasabiban lan kang narima kasebaban biqatli muslimin kalawan mataini wong kang muslim walau harabin lan sanajanan ayakotli ku tetep ing dalam desa harab wazimin lan kang bangsa kafir zini wa janinin lan janin hidungan wa abdi nafsihi lan hamba wa kaya kidu wa abdi nafsihi wa nafsihi lan hamba gitu nafsihi wa kaya nafsihi wa abdi nafsihi lan hamba awake abdi wa nafsihi lan awake abdi wa fi nafsihi lan ing dalem awake wa fi nafsihi wajh dan iku tetep ing dalem awake abdi wajhun utawi wajah wajhun utawi wajah la imra'atin arawang wadon wa sobihin lan bajat jelik harabi ini kang bangsa kafir harabi karon wabagin lan kang lajud wa sailin lan kang sail wa nafsin wa mugdasin lan mugdasin wa mugdasin jadi wa abdi nafsihi lan hamba wa kekotil wa abdi nafsihi lan hamba wa kekotil wa nafsihi lan awake abdi wa bi nafsihi wajun lam ratin warawang wadon wa sabihin lan baca jelik harabi ini kang bangsa kafir harabi karani Wabagin lan wong kang lajud wa soilin lan kang arusak wa soilin lan kang arusak wa mutasin minu dan kang aimadan kesasapa minu saking muktas wa ala kulin minu syurakai kafaratun falasa utataping atas saban-saban kang suiji kang tetap saking pirang-pirang kang nyekutuni utawi kafarahing dalam munggu kaul asah wa huwa kazharin lan utaya kafarahiku kaya zihar lakin la yut'ama fil azhar tetapi orang nawa pepanganan niku mujud ing dalam mungguh kaul azhar. Menaros masalah bagaimana kalau ada suami menalak istrinya lewat SMS. Warimah bercinta SMS nalak ber-SMS kene yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti etangke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jita hatukeun talak 3 atuh lamun can ka pengadilan mah encan kumaha engke bae di pengadilan jadi samemeh di pengadilan mecan jatuh talak 3 kita mau ka situ mah Oski geus lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3 atuh geus pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kana ulah ditu bae henteu sarua aja geus kitu bae eta atuh talak ieu lamun aya kieu mun kakak boga duit 100 juta neng ka talak 3 tah pasti ngadoakeun mudah-mudahan ulah boga duit 100 juta kuarima talak jadi lalab salah saeutik talak salah saeutik talak hiji meureunnanan atuh loba ribut mor kadua teu bisa ngajaga lisan
lantaran tengah raji boro-boro nu teu ngaji nu ngaji gen dekat ceplosan bae komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak ribut mah mirubut bae eta mah seni rumah tangga ngaranna aya senian atuh itu ribut-ribut acan mah kos di imah budak letikan sepi nu cerik-cerik acan jelema rumah tangga 20 tahun teu boga anak di imah sepi kan kadang-kadang nginjem anak teteh nginjem anak adik nginjem anak tetangga aju anakna teu daek cerik bae deui diciwitan ku jana supaya cerik tah ieu ge rumah tangga teh kudu aya senian wayah seserian nyana wayah happy ke wayah mararanyun kita garana seni rumah tangga tapi ulah dibiasakeun kebesi kaserengan teuing lah aing ja lalaki aya sakieu sedeng usaha eukeur kendaraan aya ieu nu di imah sering jasa kos ge neangan deui bae kitu aing ieu lalaki mah sok aju kitu bae beda jeung awewe aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah aya awewe mah panjang buuk pendek lengkah baheula baheula eta kuari bagus akur bae oh lengkah awewe deuk soek teh naon terus bae cenah mah ngalengkah bae eta peribahasa kos kitu tapi kuari mah pohara lengkah awewe teh mana aya baheula mah awewe nu leuleumpangan sosoranganan malah tapi ayeuna malah embung di baturan iyalah baheula mah nu nganjang teh kan lalaki nu apel nu nganjang lalaki kuari mah tibalik awewe nu nganjang mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang awewe nganjang teu laku-laku nganjang teu dianjangan teu nasib bae meureun teh mah padahal teu kudu nganjang teu kudu apel ai dasar bakal pijodoeun mah atuh datang bae ya geus dituliskeun ieu jodoh-jodohna asal borosot ka dunya jodohna ge geus ditulis mentak ulah bingung-bingung aya jelema sogalana geus dituliskeun bahkan aya jelema boga anak anakna lalaki hayang nyaho coba ku eta jelema ditundun di leuweung sorangan bae ditundun di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha diteudeun we leuweung ku bapana hayang nyaho bae eta mah geus antepkeun dideuleu we saminggu hirup keneh dideuleu ti kajauhan dideuleu deui saminggu hirup keneh terus we hirup wayah ngorandang biasa gitu ngorandang terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai kadang-kadang monyet kadang-kadang mau mere dahar nyusuan biasa datang kalumpang segala rupa gede ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disampeurkeun ku bapana ngobrol timbul bahasana bahasa Arab timbul bahasana teh bahasa Arab teh jadi urang ge lamun eueuh anu ngajaran mah bahasa Sunda Jawa Melayu engke ge bahasa Arab bae asli bahasa Arab mun deuk mencoba coba ge coba untuk percaya di bahasa Arab atau bapak lagi bingung bahasa Arab biasa bahasa Arab jadi bahasa aslinya bahasa Arab nah daharna kabelah dieuna naon nu aya nya nama dibere sangumbung lantaran geus terbiasa
sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya ba kadang-kadang jukut kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk nu isuk-isuk bae pupucukan ngunyana di dahar tak eta jadi geus ngeunah kitu bae nya mah geus dibere bangsa kadaharan urang kieu teu bingan gitu teu beukieu jadi kos kitu timbulna tah mentak kumaha kabiasaanana coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuleutik sangu kagedenakeun sangu coba mun ti leuleutikna roti cara di Mekah cara di Amerika tu roti bae datang kagedena mentak beusi engke hese sangu hese roti dimimitian ti kuari batu hanya coba orok urang ye ti leuleutik batu ke abah gagedena ngeunaheun nya geus di mana bae batu bapan loba tah eta kumaha kabiasaan Masya Allah atuh ieu urang kabiasaanna di parabana sangu nya sangu di Mekah kebiasaan para bana roti jeung daging di Amerika atuh kentang jeung roti gitu kene kumaha kebiasaan we di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae di Korea mantap orang Korea tadi udah meng bae nya tuh sia cek meng teh pagawean nu aing ku sia cek berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sarua jeung urang orang Arab ge datang ke Indonesia orang Arab saminggu 2 minggu nyana culak cilik kabelah dia mah sangu bae sangu kos urang we urang ka Mekah sapoe 2 poe mandangan sangu geus lila mah di Mekah embung urang enggak sangu terbiasa orang ditu paling samin korma teh dahar korma roti dah kula ge mencoba kula ge barang rada lila di Mekah teh keur ka Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh tah nu digulung-gulung pagawean orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tah di dahar sagede kieu bener ngeunah Masya Allah barang saeutik kadahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas jam 2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh bentukna mah beuki kabeh samin-samin beuki urang lamun ka ditu mah ka mana ka Mesir lain deui kadaharan di Iran lain deui jadi sanagara kumaha kabiasaanana kumaha dibiasakeun eta keur carita kadaharan keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan urang terbiasa ba'da magrib nonton TV mun teu nonton TV teu betah geus biasa mantes isya neuleutik TV mun teu nonton TV teu betah rada peuting saeutik geus biasa neuleu main bola jam sabaraha main bola teh tuh sia mah jam 10 nya hobaepan teu bareres kabeh ge geus biasa teu kumaha kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran baca Quran kebalat deui Quran geus biasa ta santri mah asal manta salat bae ateul teu maca Quran teh tas zuhur Quran tas asar Quran geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu datang ka imana ge lamun manta salat teh mun manta teu ngeunaheun mun teu maca Quran eta kumaha kabiasaan mantak lamun ta salat hajut teu maca Quran asa teu pararuguh amat di perasaan teu kumaha ajuna mah bak-bak dahar we melampiaskan gitu kumaha kebiasaan urang biasa malam Jumat maca sholawat mun teu maca sholawat teh asa teu betah kumaha kebiasaan tah mantak urang biasa peuting hudang tahajud ku ari teu tahajud leut bae datang ka subuh hees seger paneta tolol da kos itu Pak Haji biasana masuk rada leuleus teh kadeleuna heueuh lah tuh bade mah seger amat hees full Teta urusan awak tapi urusan batin mah lain
okos du biasa orang sholat subuh haju kaberangan asa nyeri sanajan hees mah menang ti Gusti fadol Allah tama sebenarnya mah hees masa anu bisa nyen hees du jahese hudang yang menang Allah hudang orang biasa sholat subuh berjamaah senang hiji mangsa kaberangan kajenting seserian ge hate teh nyeri asa perasaan kumaha tuh eta kebiasaan tapi sekali doang tak kos gitu 2 kali mata 2 kali leungit tah 3 kali mah biasa deui bae malah lamun kapentingan penting teuing jadi kumaha kebiasaan nah ieu urusan dahar kumaha kebiasaan urusan ibadah ge kumaha kebiasaan urang nu geus biasa ngaji poe minggu bunteung ngaji teh teu paruguh lain batur ieu mah teu ngaji teh teu paruguh asal beda bae beres ngaji tapi kulantaran geus biasa tah ban deuk datang ka dina mah deuk ngaji deuk nongkrong deuk ngawuduk deuk nyate pokona mah datang ka dieu we bebeja ka imana mah ngaji bae ieu kasih mana Cilongok ngaji atuh di mana ulah nyaritakeun di mana ngaji bae pokona tadi lu caritakeun naon tanyakeun ke akur ge jeung itu terakhir dina masalah diat akhirnya nyaritakeun tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang rek ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalahan dawuhan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah loba. Jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah negara Islam nu pemimpinna make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di negara urang mah pemimpinna lain make aturan Al-Qur'an ngalaksanakeun make KUHP. Jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran. Quran mah menang ti Allah, KUHP mah menang ti manusia. Geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga. Ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an. Make polos sorangan, make hawa nafsu kahayang sorangan, jadi menjurusna atuh menjurus ka neraka jahanam. Sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka. Wa man lam yahkum jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin minal kafirin dan selanjutnya ngan lamun eueuh nu urusan ieu nagara bakal acak-acakan nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae nagara memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an bentukna demokrasi pemilihan menang masyarakat menang rakyat ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an bisa tuh bisa ya lamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur hampir kan kabelah dieuna diselewengkeun mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih
ayalah filter jang hukum mui supaya ke keputusan-keputusan nu patali jeung agama diatur ku mui na disogok ku negara aturan mah ieu negara teh dilempangkeun ku mui ku ari mah mui na pake jembatan jang supaya negara ieu diluluskeun ku mui harese cenah teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti Pak aing ngobrol jeung urang ketos mah hese sapira tukang macul kieu ye supaya ka harti di lembur eta teh Islam kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja nah eta nu tanda tangan kan mui ngomong ke masyarakat atau masyarakat datang ke mui Pak, di dia dibangun gereja kan ini mayoritasnya Islam, Kristenan. Nah, kami setuju mui lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadahan di luar Islam. Mui tanggung jawab kan rapi kan ngeunaheun di desa ieu aya Indomaret di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras malah di dinya aya PLBK macam-macam lah pokona mah ekstasi segala rupa. Nah kajahoan ieu ku masyarakat usullah ka mui siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat nyana usul bahwa di desa tersebut ada di sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli tersebut andai kata dilakukan oleh toko tersebut maka kami akan merampas bukan minuman itu saja dengan Supermi dan Indominya dalam hebat tamu mui pinter tamu mui tak kos gitu tak eta tak jangkos gitu tak kan ngeunaheun tuh dengan si contohan gitu merada geus oh bener asa keluar pohon deui eta jangkos gitu tak jadi orang lapor coba ka mui aya naon-naon lapor mui teh emang singkatan tina naon kiai mui teh ya majelis urusaneun aduh MUI eta kos kitunya eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon lapor aya naon jadi seimbang sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di deuleu suara mayoritas jadi kumaha mayoritas tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100% atunyana dek bangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehanana ja memang mayoritasna Kristen. Nah, di dieu mayoritas misalnya 70% Kristen aya ge Islam modal di perumahan Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritasna nyana Kristen nyana endek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya atuh mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran nu ngisangan pangeran ge nyana tolol eta sebenarnya mah tapi geus kumaha nyana bae geus atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek deui di negara demokrasi mah kos gitu kan ngeunaheun tah aya MUI tah tinggal urang MUI na bae coba disogok kapan teu tinggal gitu bae tah pembangunan gitu hotel nah ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti urang kadija ka proyek datang Pak ini siapa ini apa namanya pimpinan proyeknya oh no tanya orang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha tanyakeun Pak itu hotel peruntukannya untuk apa untuk baca sholawat oh iya nggak apa-apa tuh kalau begitu mah asa gade kakara gade ngeng hotel yang baca sholawat
Aduh, masya Allah. Hotel di mana-mana ge sapira hotel, lu bantak di bagus-bagus ge atuh hotel karana ge. Hese ngomong urang. Aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup ka dinya kudu mawa kitu surat nikah, lamun teu mawa surat nikah teu bisa. Atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri ke telepon nyana ka daerah urang. Oh iya, itu mah suami istri karak. Eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu atau di Banjar baheula keur kula di Banjar. Keur kula di Banjar tahun 80 genepan. Eta teh aya hiji hotel mun henteu mawa surat nikah teu diterima suami istri. Mun aya awe doang sorangan diterima, lalaki doang diterima, tapi lamun duduaan tah lamun henteu mawa surat nikah teu bisa. Eta baheula kuari mah cenah biasa bae. Biasa bae kuari mah terus. Komo di Jakarta mah. Wih, eta mah. Malah atuh disadiakeun. Gua lagi kerja di bos mah kitu je baheula teh. Sadiakeun di hotel. Tah ieu negara urang teh kos kitu tah. Satu sisi maju, satu sisi bata hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu. Muringkak bulu pan urang. Neuleuh pembangunanna resep menjulang tinggi, neuleuh maknana di jero inggis anu luar biasa. Asup ka hotel teh mantak betah. Pan make iya tuh, itu mantak betah. Lantaran nu garelis aya dirinya, menu segala rupa aya, kumaha pesanan-pesananna. Nah iyalah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karita. Komo kuari dipimpinna atuh ku non muslim geus bae. Kumaha meureun ke kahareupna. Tah eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam ka dinya BSD dan lain sebagainya. Engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu. Tinggal di deuleu bae perkembangan-perkembanganna coba ge. Wah, mungkin ka sisi Islam. Nu ikhlas geus eueuh geus carang. Aya ge jual beli bae atuh utung-utung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareun teh ka ditu anu mantak Muhammadiyah henteu kudu ngaharam-haram ngabid-abid ka marhaban antepkeun bae pareun sorangan sebab naon nu parolot ku hari geus maraot pemudana geus teu daek marhaba teu pareun tuh nya eta keur carita perkembangan tapi Allah mah hendak ngaluhurkeun agama ja'nu Allah atuh ku Allah disanggakeun ka Gusti Allah. Satu sisi diserang Irak, diserang Suriah, diserang Palestina, tapi di sisi lain di Amerika, di Inggris, di Jerman loba nu arasup Islam. Gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ieu di negara urang wakikieuan teh ieu sakadar aya tek agamana hungkul pelaksanaanna mah teu aya. Wa in kanal qatilu sabian sanajan nu ngabunuhna budak boro-boro ngabunuh cacak-cacak ngarusak barang batur budak atawa nu edan tetep kudu aya nu bertanggung jawab sebagai walina boro-boro eta atuh hewan bae mun ngarusak tatangkalan batur kudu tanggung jawab nu bogana komo ieu ngabunuh wa abdan jeung hamba eueuh di urang mah abid eta adalah boyongan perang muslim jeung kafir perang muslim menang diboyong ku muslim segala rupana jadina gonimah. Nah ieu mun lalaki dijadikeun abid awewe dijadikeun amat ta eta teh urang malah eleh kuari malah Islam eleh kuari peperangan teh urang mun ngadenge kuari eleh terus sanajan secara makna nama menang tetapi secara fisik eleh emang kos kitu si jalun artina Alkitab sijal perang mah munam kitu si jalun kalah menang
kadang-kadang menang, kadang-kadang eleh. Baik, kelompok kecil kadang menang, kadang eleh, kadang menang kalau atawa kelompok besar kadang menang, kadang eleh, kadang menang, kadang eleh. Urang baheula di zaman Kangjeng Nabi menang. Terus kabelah dieuna terus kapepet deui. Di zaman kitu Raden Patah menang deui Islam. Kuari kapepet deui. Terus coba datang ka kuari can muncul-muncul. Islam teh dina peperangan encan muncul masih kena terdesak terus tapi orang ulah kaget engke muncul datang kesatria Imam Mahdi ulah kaget emang kos itu diceritakan ku Kangjeng Nabi nage ke aya pahlawan anu luar biasa Imam Mahdi ngan urang lamun meneliti kekalahan naon nih sebabna mun diteliti ti Kangjeng Nabi kene ketika perang Uhud nu mantak Kangjeng Nabi sahabat-sahabat kalah lantaran sahabatna tergiur ku dunia. Ketika melihat dunia sahabat nu geus ditetepkeun di gunung tersebut pemanah penjaga dan lain sebagainya ulah waka berubah cek Kangjeng Nabi lamun encan aya instruksi tapi ningali lalumpatanana kafir ieu muslim neuleu awewe garulis bahkan neuleu nu make gelang neuleu nu make kongkorong neuleu nu make kitu cincin dan lain sebagainya. Nah kabita turunlah untuk memburu eta berarti dunia asal geus dunia geus hancur. Terus kabelah dieuna kiai-kiai keur mejena tentrem magahan ngaji boga santri aya 200 mah aya be jamaah mingguan 100 200 sampai 400 mah geus tentrem hirup kadeleuna ti majlis ka masjid ka imah ti majlis ka masjid ka imah kos Kangjeng Nabi kasepuhnakeun kan gitu kasepuhkeun mah ki Kangjeng Nabi ge henteu loba kegiatan sakadar ti majlis ti imah ka masjid ti imah ka masjid. Nah ieu ge kos kitu teh kiai teh mantep jasa teh mantep barang jol bae lurah mawa bendera koneng mulai geus goyang ketebak angin dikuatan ku camat kebutuhanana naon terus dirojok. Nah ieu teh nyana akibat hayang kemudian atuh aya mulai dunia tah aya nu lain eta ya aing jamagahan ngaji moal kaganggu kabeneran deukeur aya pembebasan tanah lah aing dek milu nyaloan bae lah ustad milu nyaloan nu biasa dikekempit riad takrib kuari mah SPPT tatangga dibabawa kunyana dunia ieu dunia ngagilek hate geus bal beres tak kajen ku kumaha ge santri moal betah ngaji moal tentrem tareng geusan teh tareh wassalamualaikum warahmatullahi beres eta kos kitu dunia ulah eta sangkilang cicing bage cicing asal hate resep bae kada dunia lain deui teu meunang resep kana dunia aya eueuh sakitu bae eta karak mantep. Nah, jadi dunia luhurna agama munculna agama ieu lamun teu kabita ku dunia asal geus kabita ku dunia tuh geus leumas cara rengkleh bu encan perang jeung itu kakarak perang jeung bendera koneng bae teu kuat kakarak bendera eta doang geus teu kuat masyaallah teh gitulah. Jadi kuari ya dideuleu ku urang di berbagai daerah lain saeutik nu barisa ngaji lain saeutik anu negakeun pondok pesantren tapi kekuatan batin nu mantak yayasan lain jore yayasanana istimewa atuh lamun aya jelema nyieun pondok pesantren yayasan hebat lantaran terkoordinir secara rapi aya kelas 1 kelas 2 kelas 3 engkena ka dituna boga atas nama ijazah lain letik-letik istimewa bagus di mana jorena kecenderungan hati terhadap dunia geus lain deui geus lain pondok pesantren yayasan mata mah lantaran naon lain dek negakeun agama ayat mutu mayar bae saurang murid dikaluarkeun eta tandana tah aya di pondok pesantren mah pendatang ka incuan ge moal aya nu ngaluarkeun sadaekna nyana mimiti can kawin cenah kula mah di pondok los boga anak 1 2 3 4 5 sampai beja ka kieu na kula di pondok geus boga anak 5 ajo dek di pondok we asa bodos iya
wari geus boga anak parawan ngawinkeun nya na balik heula juga pondok deui ulah becenah geus boga minantu ge di pondok datang ka Monar sia di dinya bae eueun udah keluarga sebab lawan ieu tuh kiai jeung nyana teh babarengan ibadah ngaji ka masjid eueuh unsurna naon mantap we tah coba sakola mah teu mayar bae teu bayaran sabulan haju bae warning tuh eta kan dunia ngaranna eta jadi berarti gak jual pendidikan teh ku dunia maluhur kajian ku kumaha ge kajian deui pondok pesantren 5 tingkat 7 tingkat datang ke langit tetap moal bisa pakai perang kos gitu sebab naon dunia jerona malah dikutuknya meta ku kiai-kiai ku musonib sebab mu'alifna musonib teh ya Sapina ya Takrib ya Riyad ya Fathul Mu'in ahli-ahli Allah kuari dibaca di pondok pesantren ku ahli dunia ya sekedar pikir mah masalah ngan bermasalah sote niatna etalah mantak henteu terasa terangkat agama teh lantaran misi di jerona lain agama tapi dunia nyana mikiran bae waduh tahun ieu pemasukan ngan sakieu teu bisa melebari tanah tahun ieu sakieu teu bisa ganti mobil waduh tahun ieu mah kieu tah nya mikiran teh kitu jeung kitu bae pikiranna kitu jeung kitu aya santri salap teh boga pikiran kos kitu kieu salap deuk kabeuli deuk teu kitu bae mobil deuk aya deuk eueuh katu kitu bae nya santri deuk pinter deuk teu so bodoh bae nya so bodoh bae pinter jang nyana bodoh jang nyana tuh geus bae kitu ibadah bae geus tah beda adalah pesantren salap teh kos kitu mantap bapana ge masantarikeun anak kesel anak aing sih baga kumaha nya kos gitu amat nya boro-boro tatanggana bapana ge kesel 5 tahun 6 tahun bapana encan kadeuleukeun anakna kumaha na kesel tatanggana ge nanya anak Mang Haji di pondokna heuh geus sabaraha tahun aing mah 6 tahun kumaha perkembangan aing ge puyeng ya deuleu anak datang minta beas baelah kumaha ka ditu kumaha nyana baelah wai tapi bangsa geus 9 tahun 10 tahun ka arah di masjid kadenge Allahu Akbar anak saya tak anak Mang Haji puja hebat eta atuh anak Mang Haji teh cek jalan mulai tatangan boga anak paraun dari ka mana keur aja moal ngan geus mahal atuh geus bisa kos kitu mah tuh kotok geus bisa kongkorok malin deui mah aduh Ki Haji jual mahal blon teh Ki Haji itu santri mah beda oh geura 5 tahun balik ka imah nu sakola SMA mah mun aya anu maot moal digerokeun anu kuliah aya nu maot moal digerokeun santri mah digerokeun di hadir sia di imah kunaon itu mah anu pae pangmandiankeun sial giliran mandian ka aing tapi tetep bae santri mah biasa bae dek salah dek bener di pandian bae kunyana ayo geus tangtungkeun kunyana mandi tangtung sia oh teu tenang nya pede bae santri mah namun ku datang apa ditangtungkeun kaluaran anyar ulah loba omong Masya Allah santri mah pede bae bungkus beres pandian geus beres pandian bungkus dek salah dek bener pokoknya gitu bae santri mah lamun anu ngaharuan pan ieu atuh kitab teh pan lain hiji geus bae cenah pede bae cenah datang ka kamar mah aing salah sebenarnya pede bae cenah sok ngaharuan ngaji geus bae pokona siam pan teu mondok aing mondok emang aya aturan kos ieu pokona geus kumaha aing bae kalanan kos kieu mah enggak, saya kerja jadi supir bae salah dan terus. Res, salateun jadi usaha saja nah. Ente betan menjadi imam tenang guys. Eta santri mah diperlukeun. Anu hajat, iya dina balik kan. Kunaon? Dek malam rasulan coba hadiah puji. Ai tenang sabira hadiah puji. Coba nu sakola SMA. Jamoal. Ceng, saya di imah tuh hadiah puji ku. Bahasa Inggris mah I love you bae mah aing bisa gitu. Beda derajatna tuh pesantren jeung sakola lain deui
geus kabelah ditu nagetek bemis cicing di imah nage lain deui budak sakola mah teu mikiran kaler kidul cicing di mana bae di deket pabrik los di deket lapangan bola los tapi santri mah lain deui aing cicing di mana ieu nya nu aya musolaan kadanan ku masjid ieu ngeunaheun meureunanang bari salat berjamaah pikiran teh kadinya dan mantak eta mah geus asal mah santren geus ahli sorga eta mah mas santren ahli sorga eta mah geus pokona nyana mah tah nu ngaji mingguan mah antara sorga jeung neraka keneh kican mutlak santri mah geus mutlak kana geus paeh jadawa keur mas santren sanajan keur di imah status pesantren geus moal dihisab deui sorga bae nu sorga tah nu ngaji mingguan mah kacan puguh sebab niat lagi lain mondok pan ngaji mingguan mah melampiaskan iya gara-gara di ditu dah ieu mah ieu ngaji nu kurang diaji di teu dilaksanakeun da majnunan wa abdan dimian abin wa amidan muktian mutasabiban pelaksanaanna nya bikotlin muslimin kumaihan seorang muslim walau bidari harobin sanajan maehan nama di negara kafir harobi tetap kena sanksi baik wazimin kitu keneh maehan kafir zimi teu meunang sabunuh-bunuhna atawa kafir mustaman teu meunang sabunuh-bunuhna lantaran aya anu melindungi. Orang Amerika datang ke Indonesia dilindungi ku orang Indonesia mustaman manehana. Nah, orang Inggris, orang Belanda turis jana ka urang teu meunang dibunuh, andai kata dibunuh ku urang tetep urang kena sanksi. Teu meunang diamankeun nyana. Boga pisah sabaraha lilana di urang, tapi pisah teh sebagai pengaman. Ketika ditangkap dia pisah. Nah begitu ditinggali oh iya 3 bulan di Indonesia nyana teh diperhatikan hirup di Indonesia selama 3 bulan teu meunang diganggu ongkos urang ka negeri Amerika sarua bae mantak teu meunang andai kata dibunuh kafir zimi andai kata dibunuh kafir mustaman kena sanksi sarua bae bayar bikotli janinin jeung ngabunuh janin anu dikena sanksikeun kaparat teguroh nu tadi membunuh-bunuh deui ieu ge sarua janin madmun bil guroh abid au ghairiha tawalian abid atawa hargana sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi. Mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman orang di dunia nama engke di akhirat urang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan nu ngabunuh ban janin mentak ngeri oge masyaallah karim nak dipermasalahkeun teh kabehna aya ngabunuh janin mah geus jelas haram ieu perkabeanana ieu kabeh mah pan menjaga memeh terjadi gitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga nah ieu ngaranna KB eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu eta tergantung kumaha tujuanana kumaha elatna lamun aya awewe lemah fisikna kemudian lamun teu di KB ieu bakal mengkhawatirkeun engke kandunganna cilaka dirina atawa cilaka orokna nah ieu meunang di KB untuk menyelamatkan kelemahan indungna atawa aya panyakitan dina rahimna lamun memang ieu ngandungnya nah bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu efekna engke bisa kana awak berarti penyakit menang di KB kos gitu tamah tapi lamun kieu mah ulah boga anak kan geus 2 nah kuari di KB emang kunaon sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tambah kos gitu komo kieu mah kumaha boga anak 2 3 KB emang kunaon lah bisi ka ditu kuari ge hese dahar engke ka dituna beuki hese dahar be sieun fakir sieun miskin ieu mah leuwih bahaya ulah kos kitu atuh terus bae antepkeun mantek
lamun kadenge ente boga anak sabaraha 15 mantap tiis asanakan hate eleh kotok rintik mah ya. Tapi lamun kadenge sabaraha anak 2 saeutik jasa teu betah Islam teh teu kuat kos kitu kuat mentak Arab kuari geus dianggap kecil ge ku Amerika saeutik masyarakatna tapi nyana ndek nyerang Indonesia endap-endapan emang gue mah ye atuh sieun rayap loba jasa henteu kudu di perangan mbak jeung emas kiih sarua jeung laut pan kabeh aju ku barang Amerika di kadi jakum ti kelebuh nya ka dieu ku ngambece kiih simbang ge nya geus pupuringisan pan ku loba-lobana iku loba masyarakat ku lobana jadi perhitungan Cina tadi perhitungkan ku Amerika lantaran loba jasa masyarakat tapi Yordan seetik masyarakatna Indonesia non Arab dianggap letik kebanean nu loba masyarakatna ieu dipake kasieun mantak terus urang mah ulah kabeh-kabeh maning kabehkeun bae geus wa abdi lasihi jeung hamba dirina nu ngabunuh zain ngabunuh hambana tetep kena sanksi wa nafsihi jeung hamba ngabunuh hamba sarua wa fi nafsihi mawajun dina ngabunuh hamba sorangan wajah ieu malamun ngabunuh diri mah kena wajah zaid seorang hamba kemudian ngabunuh diri bunuh diri mah ieu diperhitungkeun nu kena nasaha kena sanksi cek sakaon teu la imratin teu dikenakeun sanksi teu wajib kaparat biqatli imratin ngabunuh awewe wala biqatli sabin budak leutik harobia ini anu bangsa kafir harobi duanana wanita budak leutik kafir harobi duanana kafir anu merangan Islam eta tek dikenakeun sanksi lantaran memang bunuheun nya nama sebab nyana lah anu ngarusak ka Islam di negara kafir harobi lain di negara di luar eta di Amerika perang jeung Amerika perang jeung Indonesia kemudian dibunuh sasahana ge henteu kena sanksi lantaran memang kafir anu ngerusak wari Amerika ya kafir harobi wa bagi jeung anu lacut jadi berarti lacut teh anu bangsa jelema ngarusak wasoilin jelema nu ngerusak dibunuh ku urang oh salah jelema ngarusak tatanan negara ngarusak tatanan manusia ye kemudian anarkis disebutna teh dibunuh oh masalah tah mokos kitu keur zaman di karungan teh eta kan hasil keputusan musyawarah jeung MUI lantaran masyarakat resah di pasar aya geng iya di kota-kota besar loba jasa geng preman dan lain sebagainya ke kampung-kampung masyarakat resah nya dimusyawarahkeun di negara mulai kuari di Dele di Tangerang aya sabaraha Serang aya sabaraha Garut aya sabaraha nah geus dicirian bunuh geus emang ngarusak tamat lain lalagaan ngarusakna oh masalah teh dibunuh kos kitu bagian soil teu kena sanksi andai kata kurang dibunuh boro-boro kudu boga kepentingan di negara wilayah ieu mah masyarakat ge ngabunuh eta masalah lantaran sarua jeung kafir harobi sarua jeung murtad emang bunuheun tah mah kos kitu di urang mah bari-bari ge uang jago doang mobil liwat muatan berhenti uang jago teh balah ku bontot Samsu ge jadi teh kos kitu mah mugdazin minhu ajujeng nu kena kisos kemudian dibunuh masalah emangnya kena kisos geus wala kullin minas suraka kafaratun fil saban sahiji
tina suraka syarik-syarik anu tadi ieu adalah kafarat menurutkeun kaul rasul wa hiya kaziharin percis kos zihar bae lakin la it'ama fil azhar cuman teh aya it'am hungkul dina mungguh kaul azhar. Selesai nyaritakeun diat sok itu panjang lebarna walaupun henteu kitu dilaksanakeun di negara urang tetapi urang hukum-hukum nama geus nyaho minimal jangan jaga diri urang ulah sampaikan terjerumus urang ngarusak batur ngabunuh batur atawa urang nganiaya batur lantaran di Indonesia di dunia teu selesai tetap aya penyelesaian jaga di Rabbul Jalil. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah diberi daek ibadah ka Gusti Allah sehingga urang maut husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab.